Jangan naon aing ngebangun jalan, jangan naon aing ngebangun irigasi, jangan naon aing ngebangun sekolah, jangan naon aing segala dibangun, ieu kekuatan dikerahkeun. Lamun hiji waktu generasina generasi mabok, generasi lieur, generasi lemah, generasi lumpuh, engke nu ngeusian pabrik bangsa deungeun, nu jadi manajer bangsa deungeun, engke hiji waktu nu jadi anggota DPR bisa jadi bangsa deungeun. Jadi nu kudu dirobah naon? Nyen aspal babari, nyen bangunan babari, tapi ngarobah sikap mental manusia eta nu pangbangga-banggna. Hei kabeh urang Sunda sia, ulah katinggalin lengka, ulah katinggalin cita-cita, ulah getas harupateun, ulah kabobodo tenjo, ulah kasamaran tinggal. Di ayeuna maraneh budak ngora, tong gengsian, tong eraan, tunggul kanu paculeun, tangah kanu sadapeun, dahareun naon we nu dibikeun ku kolot dahar ku maneh, tong ngomongkeun giji aing ngadahar gegesek jadi gubernur sia teh.